Alhamdulillahirabbil alamin. Bacanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana, tepang danguri sareng simkuring Mang Ian Kidemang Gunung Halu dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda, dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang pala wargi sadayana atuh mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya robbal alamin. Dina waktu ieu simkuring sejaneraskeun hanca anu katunda dina pedaran dongeng anu judulna Saninten Mas bagian anu ka-20 ya, kamari teh nembe dugikeun ka Enden Ruminten pamit telepat manya putra bupati teh Sumping Kaleuweung hoyong nepangan Mahya. Allah kumaha eta Riri Wadarsi buah-buah timurung gitu ya, aduh Gusti nu agung. Kumaha atuh salajengna ieu lalakon Saninten Mas teh mangrupikeun karya fenomenal Kang Rompis atanapi Kang Yepi Cahyadi anu manis anu gebis di Ciamis menimuringisnya. Ulah kamana-mana tetap manco di channel YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian. Namun satacana dilajeng kade ulah hilap nu taacan subscribe kana YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo satiap jejer carita nu salajengna oge nu sanesna. Anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan atuh mugi sing tiasa janten rencang nu ngahibur ka wargi sadayananya. Kanggo ibu-ibu bari masak nyeuseuk gegerohna, kanggo bapak-bapak bari nyantai ngikopai di tepas ngabaheuhai udud samsainya. Oge di padamelanana di tempat konveksi bari ngajait motong ngobrasna. Di tempat cukur, di pasar, di pabrik, di kantor, di perjalanan, pokona mah kum kadulur-dulur nu aya di lemur barayan nu aya di kota oge di pangumbaraan kumargi teu sakedik wargi-wargi urang nu aya di luar daerah bahkan di luar negeri sok mararanco dina pedaran dongeng Sunda Mang Ian teh nya. Sareng kade ulah hilap di like di komennya. Pokona mah wajib komen, saka inget we komen mah. Nu teu komen budug burut nya bisul. Langkung raos upami disambungkeun kana speaker aktif, speaker bluetooth nya, lain butut atau masjid ngakeleger. Sareng kumargi simkuring mada ngadongeng nasanes dina radio ya, ieu tangtosna aya sponsor aya gaji aya iklan nya. Tah saumpamina ngaros kahibur ku pedaran dongeng simkuring teras hoyong ngapresiasi tiasa kana nomor dana ka dieu tah ieu nomor rekening sabaraha we saiklasna nya. Etang-etang wewes parkir gitu nya pala wargi sadayana. Duh bagja alhamdulillahnya tiasa mendardi da simkuring mah mung tiasa ngadongengkeun dongeng-dongeng anu tos update gitu. Janten sami teu terang ieu cariosna bakal kumaha da di mana simkuring ngadongengkeun harita keneh simkuring ge nembean maca teh teu terang caritana bakal kumaha janten ngiring menikmati. Tah hayu urang sami-sami ngabandungan ieu lalakon Saninten Mas bagian anu ka-20. Mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun prung
kamari teh hanca neme dugikeun ka tua kampung ngarasa bingung lantaran Sarma nyebut Aden ka Mahya. Bisi bae salah jalma lantaran didinya mah taya turunan menak anu milu nyacaran reuma. Kitu pamikirna tua kampung mangsa harita. Udah ruas berenannya aya jajaka urang lembur nu biasa uburu maculnya ka kebon disebat Aden ku pamimpin punggawa kabupatian nya saluhureun Kademangan da teh. Heuleut sawatara waktu Jang Murod geus kadinya deui kairing ku Mahya katut si Kaja. Sarma gasik nyampeurkeun ka Mahya teu sirikna bari dodongkoan. Pon kitu deui para punggawa langsung ngabaris bari mere hurmat ka Mahya. Sakabeh anu araya didinya teu sirikna barun ceulik ngarasa helok ningali Mahya pada nyambut pada ngahurmat ku para punggawa teh. Aneh murunannya nah ieu gegeden hungkul ka Mahya ajrih. Tua kampung ukur silih pelong jeung Jang Murod bari sakapeungusapan sirahna ngarasa balueng sorangan. Den ruminten nyirili ka Mahya bari gasik munjungan, leungeun Mahya dicekel pageuh ku Den ruminten. Puguh bae Mahya teh ngarasa reuas jeung era kuno araya didinya. Mangkaning anak bupati nya geulis. Aing eta kumaha Riri Wadarsih ningalieun makani. Cekek datang. Pasti eta Riri Wadarsih bakal ngamuk tak jurig nu marakayangan teh terus bakal ngadatangan sakur-sakur anu lalajo dina live ieu. Aya anu keur ngopi nya digusur mejana teh teh. Aya nu keur salat parosotkeun sarungna teh nya. Ieu tah promosi meong eta mah. Geura tingalikeun. Komo caana da didatangan kabeh. Pokoknya mah Riri Wadarsih bakal ngamuk, bakal ngadatangan ka sakur-sakur anu lalajo dongeng ieu Cuntin, Teh Yuyu teh nya. Aya nu keur kiih di pangpetan itu nanti. Para pagawe sejena beuki hookeun sakapeung gigisi kana panona asa teu percaya kana panenjona. Rek teu kaget kumaha atuh ningali Mahya bangun geus wanoh ka putra pangagung anu sakitu geulisna. Tua kampung ngagurubug udu dina biwirna nepikeun ka Murag lantaran sukuna dijejek satarikna ku Jang Murod. Gempeur aja. Kebayang ada anu kitu teh hookeun nu kaget gitu kan. Gitu dah mau kaget gitu. Rog ditincak suku nanti keur ngalamun. Burusut teu pupuguh saung tua kampung teh rugrug wangun. Kitu awewe timuru mah. Saung tua kampung teu tuah teu dosa dirugrugeun. Burusut tepupuguh saung tua kampung rugrug wangunan saung jeung nu sejena pasoleng kerah dina lemah puguh bae sarerea caruringhak meh bareng pating lalieu kana saung anu geus runtuh. Panon tua kampung teu sirikna molotot ningali saungna anu geus runtuh taya nu ngari. Apunten agan, jisim abdi bade ngaleroskeun heula saung ieu teh manawi. Ceuk tua kampung tamada ka Sarma bari mamandapan. Juk bae mang, nu matak nyeun saung teh cing wawa gatungara teu babari rugrug. Walon Sarma geuh-geuy ka tua kampung.
Sumuhun agan, mangga di kantun heula. Cek tua kampung bari gancang muru ka saungna, pon kitu deui jang murod nuturkeun ka tua kampung. Para pagawe sejena nyalampeurkeun ka tua kampung rek babantu nyieun deui saung. Hapunten ieu teh Aden, pun mang teh tos ngawagel kana waktosna. Pokna Sarma bari rengku. Tesawios mang kaleresan abdi ge nuju reureuheulan we teh. Walon mah ya bari manggut. Mang Sarma, punten ketuangan dina kareta kuda pangnyanahkeunnya. Abdi hoyong sasarengan tuang sareng Kang Mahya di saungna. Cuk Den ruminten bari ngareret ka Sarma. Mangga Den, ke antosan bae sakedap. Walon Sarma bari gasik ngojeng kang tidinya. Heulila di antarana Sarma geus kadinya deui bari mikeun kadaharan ka Den ruminten. Mang Sarma, wayana antosan bae di dieu. Perkawis amanat ti amamah ku abdi bade didugikeun ka Kang Mahya. Ceuk Den ruminten deui mere iber ka Sarma. Mangga Den, tesawios pun mang mah di dieu bae ngantosan. Walon Sarma surti kana maksud Den ruminten. Ayo Kang, abdi mah hoyong apal saung Kang Mahya. Bari sakantenan urang tuang sasarengan di ditu. Pokna Den ruminten ngajakan ini tidinya ka Mahya. Mangga Den, Mang Sarma, hapunten dikantun heula ku abdinya. Ceuk Mahya amitan ka Sarma. Mangga Den. Walon Sarma bari rengku. Mahya kairing ku Den ruminten katut sikaja arini tidinya rek ngajugjug ka saung Mahya. Upami sadayana tos lalenang, ditinggalan kabeh landeus janten nagraknya Kang. Ceuk Den ruminten bari muntang kana leungeun Mahya. Geus bal-balik euy, bal-balik. Wah, aing muntang eta wewe. Tuh ceuk aing ge, kadang-kadang lamun geus dibere syarat aya we sabab-sabab nu matak picacabekeun we. Kesalahna Riri Wadar sih mere syarat. Ulah bau awewe nya. Ulah katingali deh. Ceuk Den ruminten bari muntang kana leungeun Mahya. Muhun upami tos ngagemblang lenang mah rungkunukna pasir anu tebih oge bakal katawis Den. Walon Mahya teuing kunaon hatena ngadadak lelenyapan inget ka Riri Wadarsi. Blug si kaja teu pupuguh jug labu, awakna ngurusuk kana reuma anu can dicacaran. Puguh bae Mahya jeung Den ruminten teh pating gurubug meh bareng pating lalieu ka si kaja. Direngkas ku juringnya ieu. Kunaon ari akang teu pupuguh jug labu, wacan ompreng beunanya. Ceuk Mahya bari nyerengeh seuri. Si kaja nguniang hudang bari kekepruk kana bajuna. Eta teuing jang, rarasaan teh aya nu ngaledot ka akang teh. Teuing ditajong kana tutunggul kita. Walon si kaja atra beungeutna beureum ngarasa era. Matakna ari lembang teh kudu ningali kana titincakeun, sabab di dieu mah pan loba tunggul anu karuang ku jujukutan. Ceuk Mahya geuh-geuy ka si kaja. Si kaja teu nembalan ngan atra panonarurat reret kana tincakeun. Teulila di antarana anu tiluan teh geus anjog ka saung. Den ruminten ukuro colohok ningali saung anu kacida wewegna. Ret kahandap di dinya aya tampian anu kawilang tohaga. Be, matak betah kieu geuningan. Duh, asa teu nyangki dilebah di mah kalintang haligarna geuningan.
Cek Den ruminten bari terus bae nengetan kaayaan didinya. Muhun Den, kata Wisma lebah dia kapungkurna tilas saung rupina mah. Margi eta tampian oge sami tilas zaman-zaman kapungkur. Mangga kalebet bae Den. Hapunten di dieu mah pabalatak. Ceuk Mahya bari miheulaan asup ka jero saung dapur. Den ruminten nuturkeun Mahya asup ka jero saung, inyana gasik diuk gigireun Mahya. Ari si kaja tuluy katampian rek ngadon bebersih heula, pok bae Den ruminten teh nyarita. Hapunten nya Kang, beli kawagel waktosna. Margi abdi teh kajurungan ku amah. Sawaktu saya kejantenan di pegatan ku para begal. Mangsar sareng abdi teh wawartos ka amah. Anjeunna kalintang bingahna wireh abdi sareng nusanesna tiasa salamet. Nyaeta ku alpukahna pitulung Kang Mahya. Ku hal eta pisan, amah teh hoyong penak sareng Kang Mahya. Berkah dina dinten ayeuna abdi tiasa dongkap ka dieu nepangan Kang Mahya. Janten Kang Mahya tiasa sasarengan sareng abdi nepangan ama karo rompok. Saur ama teh Kang Mahya kedah kacana ku abdi dinten ayeuna kene. Margi aya perkawis anu bade didugikeun ku ama ka Kang Mahya. Oh, kahartos-kahartosku pun Kang Den. Maksudna pun Kang teh kedah ngabujengan ka panonjungan kitu. Dinten ayeuna tanapi dinten enjing Den. Ceuk Mahya maheutkeun. Dinten ayeuna Kang, piraku ting dinten enjing. Hoream ting abdi kedah ngawungi di dieu. Sok seueur wartosna di leuweung puncak mah aya ririwangi kawi anu ngaringkiwik. Ceuk Den ruminten bari nyiki-ki. Marengan cacapna Den ruminten cumarita dumadakan aya nu ngagarayam kana leungeun Den ruminten. Barang ret ditingali teh bre aya hileud jengkal sagede curug keur ngarayap. Puguh bae Den ruminten teh ngagurubug bari ngoceah. Gabrug Den ruminten teh ngagabrug ka Mahya. Mahya anu keur diuk langsung nangkarak bengkang kasurungkeun ku Den ruminten. Awak Mahya ditindihan ku Den ruminten bari ngarangkul pageuna keranan. Mahya ukur molotot reuwas ku hiji reuwas ku aing nangkarak ditinihan. Geus aya wae imajinasi Kang Rompis teh nya. Oh, ditinihan ku anak bupati anu bodas nu seungit nu geulis nya. Amit-amit ya Bang Hayang cenah ceuk nu lalajo teh. Mahya ukur molotot reuwas ku hiji ku dua, reuwas ngadenge Den ruminten anu ngoceak, reuwas oge awakna ditinihan ku Den ruminten. Gelebug dumadakan aya angin ngagelebug, lebu tina hawu teu sirikna mancaura, buuk jeung baju Den ruminten barodas pinuh ku lebu. Kitu deui beungeut Mahya lamokot ku lebu, untung seuneu hawuna keur pareum. Mun seug teh mah keur ngagea ruhai bakal jadi bahla anu kacida gedena. Den ruminten gancang urejat atra beungeutna bareube. Hapunten Kang, tadi teh aya hileud dina panangan. Tangga ageng nuju ka karayapan kana panangan. Ceuk Den ruminten bari bibir gidigan. Den ruminten gancang ngeprukan bajuna anu pinuh ku lebu, pon kitu deui buukna dikibas-kibaskeun miceunan lebu anu narapel. Mahya teu nembalan, inyana gancang hudang bari ngusapan beungeutna anu pinuh ku lebu. Mahya geus terus rasa
lamun kabeh oge pola ririwadarsi anu timuru ka Enden ruminten. Hapunten Den, ulah sompral di dieu mah, bilih bae anu ngageugeuh di dieu ngaraos kasigeung ke. Sakali deui hapunten sanes kumaha wantun ieu teh. Pokna mah ya geug-geui ka Enden ruminten. Anu ngageugeuh di dieu mah Kang Mahya apanan? Bari nage naon sok lepatna abdi dongkap ka dieu teh bade milari Kang Mahya sanes bade sosonoan. Sangeuk teuing sosonoan di leuweung moal teu marerang ararateul engke. Aing ngomongna awewe buki we teu kitu tah awewe mah teu cing jaga atuh sok ngahajakeun awewe mah lamun aya lalaki anu dipikaresep ku manehna boga kabogo sok ngahajakeun masehakeun meh putus meh jadi milik maneh tak kitu tah. Si Uyu tah. Atuh nun teh Julia. Nu kitu mah tah si Uyu tah. Jeung centin tah kitu. Cing atuh meunang lalaki teh ulah adang ngarebut. Komo si Santi teh. Naon aing karek datang. Aduh aing sawak. Ceu Ami komo da cing ceu Ami nya tong sok kitu kalakuan teh. Anu ngageugeuh di dieu mah Kang Mahya apanan? Bari nage naon sok lepatna abdi dongkap ka dieu teh pan bade milari Kang Mahya sanes bade sosonoan. Sarengeuk teuing sosonoan di leuweung moal teu marerang arateul kegegetret bade skerut. Walon Enden ruminten bari ngagiki. Dikitukeun teh ku Enden ruminten Mahya teu nyarita deui ngan keukeuh hatena mah teu geunah rasa ngarasa sieun ku ririwadarsi. Pok deui Enden ruminten ngawaca. Abdi ge sok nguping wartos Kang. Upami di leuweung puncak teh sok seueur anu kawenehan. Saurna teh aya jirim ngaring kiwik anu nembongan. Eta mah nemoi wartos dah. Tacan karuhan leres henteu mah. Bilih imah nyikawi ngaraos timuru ka abdi. Mending dongkap bae ka abdi. Sami istri mah kedah silih eledan. Ulah ganggu ngajailan. Namung asa piraku kita aya ririwa bogoheun ka Kang Mahya. Namina ge ririwa tangtos rupina ge ngaring kiwik pikasieun. Saumpamina aya ririwa anu rupina geulis, ridho tah abdi mah janten anu kadua. Goblok. Sompral ngomong deh. Bener cek aing nya. Cek aing kitu tah. Teuy ka awewe tadi nama heureuy susulumbutan lalaki teh nya awewe teh mung ya. Yang jadi milik sorangan. Peka teh awewe teh peka teu apal. Lalaki nu ngawadul mah apal nya kapanggih deui engkeuna teh. Kumaha ceteti. Pokna Enden ruminten bari ngagikik deui. Mahya ukur seuri maur bari garo-garo teu ateul. Basa si kaja kadinya inyana ukur colohok ningali saung dapur anu pinuh ku lebu. Aya naon Jang? Ieu lebu tangka mancahura kieu bade surut ucing galungan geuningan. Ceuk si kaja bari seuri. Sidikan ieu teh teu pupugu aya angin ngagelebugang, lebu dina hawu tangka mancaura. Wayahna nya Kang bebersih heula, ngarah teu ngeres teuing ieu teh. Duh, hapunten Den, kaluar heula sakedap, ku Kang Kaja bade disapuan heula. Walon Mahya bari gancang kaluar ti jero saung dituturkeun ku Enden ruminten. Karek ge si kaja teh rek nyokot sapu, angin geus ngagelebug deui. Wus. Lebu mancaura
kebulna tamplok kabeh ka si Kaja. Si Kaja ngoceak bari ngudupung banget katut bajuna barodas pinuh ku lebu. Mahya jeung Enden ruminten caruringhak meh bareng pating lalieu ka jero saung. Aya naon deui Kang? Ceuk Mahya bari nyidikeun ka si Kaja anu awakna pinuh ku lebu. Jadwal teh teu pupugu aya angin ngagelebuk jang. Lebu dina hawu tamplok kabeh kana awak akang. Temal si Kaja gancang cengkat bari ngeprukan awakna. Baik Kang lah, tong jadi dibersihan. Kajeun di dieu bae dina bangku ngawangkong mah. Ceuk Mahya geus bisa naguh kanu keur kajadian. Ririwadar sih kawas nu embungeun lamun saung dapur kairi ku Enden ruminten. Den, wayahna di dieu bae ngawangkongna nya. Margi lebu di saung ti kalintang seueurna. Pokna Mahya bari nuduhkeun kana bangku. Nuhun Kang, teu sawios. Walon Enden ruminten bari gancang diuk dina bangku. Kesekedap Kang, abdi bade bebersih heula ka jamban. Ceuk Enden ruminten deui bari cengkat tina diukna laju muru ka tampian. Teu lila Enden ruminten geus kadinya deui. Kang Mahya oge Kang Kaja, ayeuna mah urang taruang heula. Raos ai tuang sasarengan magira. Sok matak moho. Pokna Enden ruminten bari mukaan wadah kadaharan. Ari kadaharan loba rupana, ti mimiti daging hayam, daging munding katut deungeun sangu anu sejena. Katuangan teh dugikeun ka seurupina Den. Moal teu kokomuhan geura ieu mah. Biasana mah neda teh ukur kejo liwet we karo garang asin sareng sambel. Ayeuna menak nu hanyir duh, tangtos mindo ompreng ieu mah. Ceuk si Kaja teu sirikna nompo kana dahareun anu ngabarak. Blug, si Kaja anu rek diuk pisan teu pupugu ngajurah roh kawas aya nu nyuntrungkeun. Jadah teh nanincakeun nahaon nya ieu teh. Awak nih jadi ngabangkieung deh. Ceuk si Kaja bari nguniang hudang. Nu matak lamun kana dahareun teh ulah digonggorokan pamali teh Kang. Ceuk Mahya geugeuy ka si Kaja. Toloba deui anu kapicatur, tiluanana pating darkul ngahanca alasna sewang-sewangan. Ngan eda si Kaja mah teu kaup nyokot daging munding toleh wae leungit. Lamun ngarongkong kana daging hayam ukur ngari tulangna, ririwadar si kawas anu kacida keheulna ka si Kaja lantaran anu sok nyadiakeun kadaharan keur Mahya katut si Kaja teh pan ririwadar si. Cacap tina alomprengna Enden ruminten nyilang heula ka tampian. Basa aya di tampian pok bae Enden ruminten teh ngagerendeng. Nyai Kawi, najan kuring teu bisa ningali wujud anjeun, tapi kuring apal anjeun aya di dieu. Urang sarua pada awewe, ulah deleka boga karprek nyilakakeun ka kuring. Bisi anjeun ngarasa kaganggu, kuring menta dihampura. Kuring datang ka dieu taya niatna naon, ukur rek mapageun Kang Mahya. Kuring nitip Kang Mahya ka anjeun, umat ulah diganggu atawa disingsieunnan. Basa Enden ruminten hanja tina tampian, awak Enden ruminten teh aya nu nyimbeuh, puguh bae Enden ruminten teh tangka ngagurubug. Inyana gura-giru nyampeurkeun ka Mahya. Kang Mahya, hayu urang angkat ayeuna kene ka pananjungan. Sawios tong nyanak salin, di ditu oge aya kanggo gentos mah. Pokna Enden ruminten ngajak indit ka Mahya. Mangga Den, kisarantos sakedap atunya. Kang Kaja, akang rek milu ka pananjungan atawa rek ngadaguan di dieu? Ceuk Mahya nalika si Kaja. Bae jang, akang mah di dieu bae. Moal hade ninggalkeun hanca pagawean. Ongkohan hariwang di saung loba barang-barang apanan. Eta ujang sabaraha poe di pananjungan. Walon si Kaja teu daekeun milu ka Mahya. Moal lila Kang, paling lila oge 2 poe sigana mah. Kitu we nya Kang, kuring sareng si Enden inten ayeuna keneh rek indit.
walon mahya amitan kasih kaja. Nyajang cing salamet we di jalanannya leuwih nati eta mugi bae cing ngajodo. Walon si kaja bari seuri. Suka mana karep ari nyarita teh kuring mah taya pikiranna naon. Ceuk mahya rada ruas ngadenge caritaan si kaja teh. Cacap den ruminten amitan kasih kaja, mahya jeung den ruminten lalumpang ninggalkeun eta patempatan. Basa mahya jeung den ruminten geus anggang tidinya, kana sirah si kaja aya nu mentur ku buah nagri, puguh bae si kaja tangka ngagurubug bari luak lieu. Bletak. Aduh. Jadol teh, naon ieu teh? Saan male dong? Bletak deui. Aduh. Jadol. Lila mahya jeung den ruminten geus anjog ka palebah saung tua kampung. Para punggawa katut sarma gasik muruka mahya katut kan den ruminten. Satuta sararea amitan katua kampung oge kajang murod. Mahya jeung den ruminten arasup kana kareta kuda. Pon kitu deui sarma katut para punggawa pating kalacat kana kudana. Kairing ku para punggawa kareta kuda ninggalkeun leuweung puncak. Tu sangkanya lamun jang mahya teh ka Cidarakeutna sareng putra pangagung. Aduh, bunga jeung reueus amang teh murad. Santuna amang teh bakal leuwih dipercaya ku ganwadana. Eta tingali ku ilaing gan sarma katut para punggawa kapan sakitu ajrina ka jang mahya teh. Ceuk tua kampung bari gogodeg. Nyamang, kuring ge asa teu boga panyangka lamun jang mahya teh sakitu deuketna sareng putrana bupati. Hartina mah lemur bingbin oge bakal milu nanyeur mang. Walon jang murod sarua milu reueus. Nuhun teh ini ada matur nuhun anu tos nyawerna ya matur nuhun singga gentosan nu langkung. Jara jagong. Yang haus. Mangga deesrotan. Sararuuk hanet kene suuk. Kacang buluna ibu, buluan mangga.
Kacang ibu buluan, kacang buluna bu. Kopina. Gancangna carita basa wanci manjing katunggang gunung dumadakan poe jadi reuk cedeung aun-aun mungkung leuweung puncak kaayaan jadi poek pinuh ku papedut anu keur digarawe ngadadak eureun lantaran panenjona kahalangan ku halimun anu kacida kandelna. Antuk nama sararea taya nunuluykeun hanca gawena kabeh barali kasaungna sewang-sewangan. Dina wanci sareureut budak tibeh reuma gunung uncal kadenge sora ajag babaung gelebug angin ngagelebug sorana pating saleor mata keung cung kadenge deui sora ajag babaung leuweung puncak karasa geeuman sakumaha jalma anu araya di leuweung puncak ukurna rumpi we di jero saung bari ngemu kasieun. Pamirsa sadayana waktosna parantos tenyekapan deui geuningannya. Aduh ampun ya. Riri wadar sih timuru aya kabayang ieu leuweung geunyeulna. Itu timuruna we mah nya tong coba-coba. Langit angkeb langsung awan geunya langit teh pinuh ku papedut kabut angin ngagelebug gambaran edanya gambaran timuruna awewe anjing babaung patemalan jeung pada baturna suara manuk uncuing di sarada tak kitu gambaran namun awewe geus timuru. Bulu baok pating puriding bulu punuk pating puriding marukan kumahanya. Alhamdulillah ya cag urang tuna di hanyuang siang urang teuneun di haneulem sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasamper deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.